Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Abdi atos maca dina ayat suci, sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri abdi. Pisah raga badan sareng anak istri, pisah raga badan sareng kulawargi. Dulur sarerea ukur yang cerikan, sabab poe eta bakal papisahan. Anak istri salah kita bisa nahan, harta sareng banda oge kapangkatan, dulur jeung baraya teu bisa nulungan. Abdi tos ngajepat cicing teu ngapan, baju sareng perhiasan dibukaan, sabab raga abdi bade dimandian. Tos diberesihan, dibungkus ku kafan, sadayana ngadeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkeun teras diasupkeun kana kurung batang. Abdi dijepatkeun rurup kurung batang, tuluy ditutupkeun teras digarotong bade dianterkeun kagalian kubur nu tos disiapkeun. Abdi diasupkeun kana pakuburan, tuluy digolerkeun asang keredongan. Abdi jejeritan taya nu nembalan, kalah di padungan teras diurugan, bari ditincakan, bari dipadetan. Palapah Kamboja teras ditancepkeun di luhureun kubur. Abdi dipelakeun batu nisan lebah, sirah jeung tunjangan. Cai dikucurkeun, kembang diawurkeun. Abdi nu dikubur ukur ningalikeun
Eungap sareng poek mimiti karasa hoyong ninggal ceurik oge henteu bisa kesa ngucur panasna luar biasa. Hareudang bayeng yang ku abdi karasa kaduhung hanjaka kakarak rumasa. Di luhur kakuping beres nu nalqimkeun anu eusinaka mayit mapatahan di akhiran doa bari diaminan sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan. Keung sareng poek mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kapada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah asa henteu dosa. Duh Gusti nu agung abdi sejatobat mugi tebih tina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu mangpaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunya sareng di akhirat salamet di dunya oge di akhirat.